Bismillahirrahmanirrahim. Wapi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat u'tiya ari lapad u'tiya dipasihan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sholawati kana pirang-pirang salat al-khamsa anu 5 itu sholawat wa khawatima suratil baqarati sareng kana tungtung surat al-baqarah wa ghafartu sareng ngahampura kami liman kajalma lam yusyrik anu henteu musyrik itu si iman lam yusyrik anu henteu ngamusyrikeun itu si iman billahi ka Gusti Allah min ummatika anu tetep ti umat anjeun sayan kana perkara al mukhimati kana pirang-pirang dosa anu leutik suman jalat tuluy caang anhu ti itu Kangjeng Nabi naon as-sahabatu mega wa akhoda sareng nyepeng biadihi kana pananganana Kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril pansoropa tuluy mulih Kangjeng Nabi sarian halna gancang faata mangka datang Kangjeng Nabi ala Ibrahim ka Nabi Ibrahim falam yakul tuluy henteu nyarios itu Nabi Ibrahim saean kana naon-naon sumaata tuluy datang Kangjeng Nabi sumaata tuluy datang Kangjeng Nabi ala Musa ka Nabi Musa qala ngadauh itu Musa wani emak sareng eta alus kacida saha as-sahibu anu ngarejengan ari malaikat Jibril kana kabuktosan itu sohib eta lakum tetep pikeun aranjeun kabeh faqala tuluy ngadauh itu Musa ma sonata ma kana naon perkara sonata gawe anjeun ya Muhammadu hei Muhammad ma kana naon perkara farrodo mardu keun saha robbuka pangeran anjeun alaika ka anjeun wa ala ummatika sareng ka umat anjeun qala ngadauh Kangjeng Nabi farrodo mardukeun itu robbi alayya ka kami wa ala ummati sareng ka umat kami khamsina kana 50 salatan tina arah-arah salat kulla yaumin dina saban-saban beurang walailatin sareng peuting qala ngadauh itu Musa irji kudu balik deui anjeun ila robbika ka pangeran anjeun fas'al mangka kudu menta anjeun hu ka itu robbi atah pipa kana ngentengkeun salat anka ti anjeun wa an ummatika sareng ti umat anjeun fa inna ummataka mangka sanyana umat anjeun eta latatiku moal kuateun itu umat dalika kana itu khamsina fa ini mangka sanyana kami eta khobartu nyata geus nyoba-nyoba kami anasa ka manusa qoblaka anu tetep dina samemeh anjeun wa balau tu tegesna geus nyoba kami Bani Israila ka Bani Israil wa alajtu sareng ngakal-ngakal kami narekahan kami hum ka itu Bani Israil asadal mu'alajati kalawan pang banget na tarekah ala adna kana leuwih handap min hada tibatan ieu khamsina pado apu tuluy lemah teu kuateun itu Bani Israil anhu tina itu adna wataroku sareng ninggalkeun itu Bani Israil hu tina itu adna
pa ummatuka mangka ari umat anjeun eta adapun leuwih lemah adsadan tina arah-arah jasadna wa abdanan sareng tina arah-arah badana wa kuluban sareng tina arah-arah hatena wa absoron sareng tina arah-arah paningalina wa asmaan sareng tina arah-arah pangupingna faltapat tuluy ngalieuk saha annabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Jibrila ka malaikat Jibril yastasiru halna menta isyarah Kangjeng Nabi hu ka itu Jibril pa asaro tuluy isyarah ilaihi ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril an kana sanya nakalakuan sareng tingkah eta naam sumuhun leres insi tak lamun karep anjeun faraji mangka balik faraji mangka kudu balik deui anjeun ka itu Robi faroja'a tuluy balik deui Kangjeng Nabi sarian halna gancang hatan taha nepi ka tepi Kangjeng Nabi ila sajarotin kana tangkal pak go sia tuluy nutupan hu ka Kangjeng Nabi naon as-sahabatu mega wa khorro sareng ngajungkel Kangjeng Nabi sajidan halna sujud summa kola tuluy ngadauh Kangjeng Nabi Robi nun pangeran abdi khopib muga ngentengkeun Gusti an ummati ti umat kami fa innaha mangka sanyana itu umat eta adapul umami panglemah-lemahna pirang-pirang umat kola ngadauh itu Robi wado tu ngurangan kami anhum ti itu umat homsan kana 5 suman jalat wallahu a'lam bishawab.